Mancing, paling sorangan. Gun, gua ya, batur. Di bawah duit itu teh. Mang, mending bisnis motor. Tuh, si Abah kebutuhan motor. Butuh motor naon sih Abah? Ting butuhan motor naon, da butuhan we. Geus hayu cuang sampeurkeun. Yuk. Sugan we atuh menang komisi lumayan. Yuk. Geus beak parab ge usum halo. Assalamualaikum. Bah, Kumsalam. kenaon Bah? Ieu meuceunnan parab ya orang-orang. Lain aya naon deh tara-taraan. Lah ini pada pangdenge mati si Gugun Abah butuh motor cenah. Ya nya butuh motor mah. Aya nya motorna. Abah butuh motor naon kira-kira? Lah nu kira-kira kajangkau ku duit we bangsa nu kisaran harga 4 juta gitu tak lah ulah mahal teuing tapi hayang anu lengkap. Oh, Surat lengkap. Itu lifting aya, kaca spion aya gitu. aya Bah kan Supra Bah. Aya. Aya. Atuh sok bawa ka dieu aya mah. Da duit mah geus siap ya Urang urang. siap duit mah. Bet aya. Atuh jangan bawa Gun. Ayo, Saya duit namanya. Jig aing dolo heula barangna. Siap Bah dibawa tuh ka dieu nya. Oh jig. Buang, Untung Bang. lila. Moal Bah sing. aduh, capek mang. Semangat geura Apa kami menang komisi geus jadi duit mah capek ieu. Jauh kayaknya Fugu. Geus kubae hayu. Ieu buat gampang. Nah, Bun. Motor nama aya ya? Heeh. Mana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pipir, Bun. Sana. Oh, tuluy pipir tak? Ya, Aceng. Nya pugo. Aya naon, Ceng? Ieu pugo aya. Aduh. Kumaha? Lain wah aya beja motor rek dijual cenah. Bener, Ceng, arek dijual mari ka Harti mah. Kayak yang seberapa deh, Pak? Hargana eta kira-kira? Ari payu mah, Ceng, ye. Ari aya anu minat mah 3 juta ge jeun teuing arek dijual. 3 juta. Bener teh, Pak, dijual 3 juta. Heeh. Sing payu 3 juta mah arek dijual. Saya batian gue nyata ge. Atau aya kitu mak di bawah heula motor kita tawarkeun, Pak. Ieu bet jung wae da motor nama di dinya tah. Na buruan, Ceng. Ceng, kuncina di dinya ngagantung. Je atuh suratna mana bisa kalian, Pak? Ceng motor na we heula bawa tembongkeun ka ditu susuratan mah gampang. Atuh kapan bisa kalian, Pak? Tadi nama. Gampang motor na we heula ka ditu bawa. Ke susuratan pandari bisi motor eueuh, susuratan eueuh duit eueuh. Ceng, Bina-bina wong teh percaya pisan. Ayo gue naik, Gun. Yuk. Ayo, Pak. Tereh euy. Balik nama. Tereh, Pak. Pak, euy. Ieu motorna euy. Pak. Halus keneh. Mulus, Pak, Ayo barang rupa mah. mah. Mulus mesinna ge enakeun, Pak. Pelatna geus bodas. Bodas. Lifting hirup. Hirup, lifting bagus. Oh, ya pelaksanaan. Geura hirupan. Jalan, Pak. Lemes keneh ari mesin mah euy. Atuh udah bagus sih mah. Setelah dipakai jauh motor ge. Geus rek kieu lah meureunanan barang masa kieu aya nanya. Kurang Urang da butuh. Sanahan ya harga nu benerna. kayangan 4 juta, oh. Tuh bisa ditawar. Ditawar aku kayak geus ditawar 3,5. Sedibikeun. Nya geus satulah aing mau tawar lah wani 4 juta. Nya tuh da wani yang bagus barangna. Mana suratna? Suratna macan dibikeun, di ditu keneh. Ya atuh aing mah nya ngaduitan motor kosong. Da ya suratna mah, Bah.
Sing aya oge atuh bawa ka urang ka dieu. Aduh, boleh bawa gue surat tanah. Pan. Nya heueuh atuh. Manya aing meuli motor 4 juta sabulahan. Atuh bah duit nah heula engke kurang dicokot itu na BPKB na surat tanah. Betna ajis aing mah. Aya suratna, aya motorna kakara di duitan, duit mah aya aing mah tah. Moal hese ieu jig cokot heula suratna. Ayo. Oke, juang cokot lah bah. Jig cokot. Gun. Juang cokot lah gun. Aduh, kembali ke ya euy. Ayo itu motor. Kumaha Ceng? Jih wanian aya motor mah kana harga mah. Ngan kudu aya mogeun BPKB kapan kudu aya suratan aya lin eta suratna jeung BPKB. Aya, Bae teh dibawa ya mah. duitna mana atuh? Ning motorna kalah dibawa deui. Si Uwa. Kapan itu mah kudu aya suratana. Moal deukeun mayar. Baheula suratana. Ieu surat mah Ceng. Yung atuh bawa ka ditu. Ngan motor mah ulah dibawa Ceng kapan? Eta mah hayang nempo surat unggul. Oh, si Uwa mah nya mau suratna wungkul. Motorna. Aing mah lain teu percaya Ceng. Ye lamun gebro jeung duitna sakaligus pameureunnan jung teuing suratna bawa, motorna bawa. Gitu. Ayeuna mah nanyakeun suratna bae tembongkeun ka ditu. Bagus gun lah. Ayo contoh mokeun suratna. Kalau burit ya bulak-balik ayo. Adik, da motor mah moal ka mana ieu Ceng? Mani kabina-bina si Uwa euy. BPKB na tadi barawa sakalian we jeung motor nanya. Pan. Aing kalah leuseuh kudu bulak-balik. Ayo gotkeun lah ya meter cair ya. Nah, bah ya. Suratna. Mana? Eta bah. Jalan pajak bae eta mah. Pajak jalan beureun lain jalan pajak. Oh, pajak jalan. Nama pemilikna Teguh Sugiarto. Bagus. Nah, pariksa ku aing geus lengkap. Maafnya. Itu. Aing motorna mana? Itu motor nama. Astagfirullahaladzim. Cek aing tadi cokot suratna. Gitu. Nah, atuh surat dibawa motor ditinggalkan. Aing kudu ngaduitan surat, aing kudu numpakan surat, Aceng. Aya abah. Kapan tadi bi kan kudu boga anak kudu jeung duitna. Oh, bawa we geura duitna, bah motorna kurang dicokot. Teu lumrah atuh sia mah. Menya aing ngaduitan surat tungkul motorna eueuh. Geus atuh bah suratna dicokot jeung motorna ka ditu. Betul atuh betuna we suratna mah. Ayo gun lah balik deui yuk. Cokot motorna. Pak. Geus wawanian motor mah. Nih, atuh ari wanieun mah mana duitna? Ayo wa atuh dalam moal wanian ngaduitan kapan motorna eueuh. Tata dikinan cek urang. Ek dibawa jeung motorna jeung suratana meureun tuh di duitan ku itu. Atuh hayu jeung urang. Ameh sakalian susuratanana jeung motorna ka bawa ka ditu. Geus atuh ayo wa. Belum meuneuh sayaan pisan hirup teh. Ih. Milu diboncengnya. Dua. Ih, mung mah teu bisa ngabonceng dua-dua. Atuh baku urang mah wana. Ye, komo gua dibonceng ku lalaki geus ayeuna mah mending hayu we tuturkeun uwa, motor uwa nu mawa. Urang lempang. Nuturkeun. Kana dari kalaunan ieu. Ampun, ayo kanya urang kudu lempang. Nah, sageutik ieu ka dinya tah deukeut. Alah geuning rusuh-rusuh teuing. Aduh teh ikut lah. Terkeun motor. Ning aya naon? Tara-tara we nyampurkeun ka aing. Ye. Kapan nganterkeun motor, Bah? Oh. Gila tuh.
Ek maroman heula cai aing. Oh, Sok kan sok. Sok buru dia. Nah tuh rusuh-rusuh teh ieu mau motor teh leuh syah. atuh budak ngora rusuh-rusuh sakitu gancang sakitu mah wajar we, da ngora keneh. Capek wah tuh aduh. Tarik ieu mah teh lalaunan. Jeh, ai kitu sugan teu dirempet teu di ponceng. Henteu bapan bungun tasi wana cenah teu bisa ngarempet pasti kalumpat. Atuh mun maneh nu mau motorna, Bungun kapan jeung mung dibonceng ku lalaki? mun mung di rempet ke beuna-beuna teuing. Lain kitu bah, apa ningali ngabonceng lalaki asaragam. Oh geus, kumaha ya kumaha? Ih, kapan tadi si Aceng geus motor geus ditembongkeun, surat ayeuna geus dibawa. Da meureunana kari abdi teh nanyakeun duit da ka. Atuh sogan urang mah lain motor maneh cenut. Paingan asa wawuh seurang teh tadi basa dibawa ku si Aceng teh. Nyana kitu mah meureun tadi teh ku aing titah dibawa duitna ku maneh, Ceng. Mun tak non ngomong anu neng cinut gitu. Ye, da atuh ari sugan teh lain si Abah nu rek meulina teh. Nyana apa si Abah nu rek meuli mah berhenti tadi ge moal rujit. Keun ari urusan duit mah motor jeung surat mah meureun dibikeun. Aing heueuh butuh motor keur ek diajar pan bisa ge acan aing teh gitu. Bah kapan ayeuna mah atuh motor geus dibawa ieu pan ieu suratna. Dibawa deui sakalian. Aduh. Aing teh euy itu da. Sebenarnya mah aing teh kalah ka geus meuli apan tah geus aya motor. Nu ieu nya. Apan tuh dah heueuh tuh dah kalah bulak-balik sieun kalah kapiran duit sieun kalah kapake. Aing teh tah kalah geus meuli harga 5 juta. Iya nu iya. Aduh, kumaha ieu, Ceng? Gitu, Ceng. Kalah geus meuli Geus meuli tah mah. motorna. Gitu iya motorna oge. Ih, aya abah teu puguh pisan. Ampun, Gun. Bedok komisi teh Allah. Di sini aing mah di situ. Menang capek wungkul Gun teu boga duit nu eueuh, duit nama Allah.